Wilujeng tepang deui mitra sareng pidangan pindho catur Sarpon Sunda Misteri ngalangkungan channel YouTube tupi judulna nu nganyang wanci sareupna yasana saderek sim kuring pun pendi SJ Citrawarga Sarpon Misteri ieu oge kantos ngidang dina majalah Sunda Mangle nomor 2351 tahun 2011. Mangga cariosna urang ngawitan omat ulah lali tutupan bahamna ku masker bilih aya corona na Gunung gelis kajeung ti jauh na pulas bulau nyaan gelis pisan handakal manehna siga keur nalangsa sakumaha nu keur kaalaman ku kuring upu bae kuring ngangres panon balik deui ka manehna ditenjo teh manehna ngagentraan kuring bangun sono naker yalo kunaon lunta kalam guru matur kuring nyaan sedih ati peurih lir degerihan hinis ngilu nalangsa siga gunung gelis nu cenah lelembutan kuring di ditu lemur matuh banjar karang pamidangan kawas teu dipikanya harita teh wanci geus nyedek ka sareupna giwangkara geus ngadeukeutan gunung gelis sakedeung deui bakal ilem kana langsa uring nambahan karneg bubuh nyedek mun bisa mahayang ngapung mubul kalak paul ngapak bega ka jomantara narah lunta di lembur batur kumaha tuda lakar tanaga budak bebenyit nu teu walakaya budak nu ukur diutuh eta purah dicarekan purah dicepet birit yang titis digoengkeun ceuli katut didegungkeun sirah mun parentah panitah kolot teu diwaro teu walakaya ayo jalu geram mulang gunung gelis jalukan deui lemur kuring nu aya di suku gunung gelis nembongan lemur nu najan sarwa walurat tapi matak betah da kuring dianggap budak nu kudu dipikanya ku sarerea lain padanya celeh teu tahan hing ceurik satarikna mudalkeun ka handeg hate bekelila uwurosa siga aya tanaga tamahan teteh johan ujug-ujug poek mongkleng gunung gelis ngiles kuring teu walakaya dengan karasa aya nu nitahojah laju dipake neulan bilik imah ua teu hayang kekituan ta nyeri atuh tapi karasa aya nu nitah teuing saha kunaon sia kari kadenge aya nu nanya apal sora bapa ngan aneh nak beungeut nama teu sidik da apan teten joan ujug-ujug mongkleng nya da mata kuring peureum hese dibontakeun siga ku eureub-eureub ditanya kitu puding-ding nafsu angker jeblas ya ayo ditanya kitu rasaan kuring ngomong teh tapi da lain kerteg angen kuring saknya nama
Piraku kuring wani ngomong kitu. Kakolot sesari gesok dicarekan. Tambahna digoengkeun ceuli. Culangung pajah teh. Boro-boro ngomong kitu apanan lamun ditanya bari panon mencerong kakolot ge. Geus disentak. Kudu tungkul. Kahayang nate kitu kudu kitu teu meunang ngabantah. Jembleh teh kunaon sia teh? Bapa bangun kasigeung kuring ge nya kitu. Teu anta parah deui. Cedak. Awak bapa diteunggah laju diperebek degelan kuring. Ku kuring amuk-amukan. Sirila kadenge jelema daratang bari si tanya kunaon budak. Kunaon si Ujang? Eta nyoan kuring angger poe keranya ikut pirang-pirang bentang. Hayang balik. Mun ngajedog di dieu teu betah. Gorowok deui sungut kuring ngagorowok. Nyeri. Kunaon Ujang? Hayang balik, kalah ieu hayang balik, nyeri. Tanaga beuki rosa. Karasa waruga kuring pada ngarejengan, tapi kuring motah satakerna. Nu ngarejengan tangkat teu tahan, dating gurubung, karasa nu ngarejengan ngalobaan. Sorangan bari teu terjelan teh, teu repeh awong-awongan. Beuki lila tanaga kuring beuki rosa. Cacak tanaga budak, nu ngarejengan meh-mehan teu tahan. Sungut kuring ge hantem ngabamblam, tapi da asa lain keretegangan sorangan. Jeung teu ngarti naon nu diomongkeun. Sakapung walah-wah weuleuh ngacaprak ka mana karep. Banding terus-terusan adung songkol meakeun tanaga. Antukna. Nu hise. Les. Teu inget dina naon. Ibra sare. Kira tabu salapan peuting ngulisik brai beunta. Nu ngarariung sidik kayaning bapa jeung indung. Ua weh nu sejena mah teu wawuh. Da urang dinya tatangga ua meureun. Aya emak-emak teuing saha. Saurang nu ngariung teh kukuring ditenjoan. Bangun sararedih. Malah indung jeung ua istri mah kaciri ngingha keneh. Geus balik. Ceuk si mama teh nu kasaha. Nu geus balik deui teh. Teu nganaon jalo. Si mama jaga tarang kuring ungeuk. Age sedang minum. Cenah deui pajengkang wa isi nyokot cai kuring ngalekik minum. Dati koro karasa peureus. Saawak-awak sarembuk pituleuheun datang deui. Mun nya antep ulin dipikir sabeutang kemanya. Cek si mama deui kapagah. Kuring teu ngarti naon maksudna. Mohon hapunten emak. Banding repot kepada malancul we budak mah. Cengal wa istri. Hukum silila nu ngarariung arungtutan. Bubar. Reup kuring sare ngararasakeun kacape amuk-amukan. Isukna kadenge emak sareng wa istri keur garunteng awarangkung. Bari selang-selang ninghak. Beleh keing anak jin ikah anak tua. Saur wa istri. Nganjang lain mangsa atos nyai mah gerak muli. Sing jongjon di ditu. Kadenge sora indung. Waktu samaseet mitra cak dewi kadieu heula pindo catur carpon mesteri nu nganjang wanci sareupna bagian nu kahiji. Dilajengkeun kana bagian anu kadua. Hatur nuhun kana perhatosanana utamina kanu toseup krain.
ngalaik sareng ngomen kanu teu acan teu tanggal waler upami wengi-wengi aya nu pupuntenan ka dinya permios as